ku imut. Aduh, Astagfirullahaladzim. Ketika kabawa kelamongan kieu, bakatku emutanku ini mending situ. Masalah nama antara masyarakat, nggak ada yang datang lah, nggak ada yang ngirim bantuan. aduh, Kuring tak asa ini. oh ya teh, kantong, aduh, gara-gara ngesit nih, jadi kita mau ngesit nih. Gara-gara ngelamunan yang sipir kapok kieu kantong. Aduh, gening si Alfa teh atas angkat. Ucup. Aduh, apa hapunten. Bulana tadi teh seep, janten ujuna lami da seedahna ngilo heula. Aduh, ketesan lucu lami apa ngantosan. Tos kalah ada mah simpeng bumi gulana apa kan pada masalah masyarakat. Oh, mohon mangga tuh, Pak. Saya coba. Tugas RT berat. Coba aja teh dia. Aduh. Sawah ya nya can teh. Oh iya iya. Cekarsim. Juned. Dana. Awalim. Makarta. Maoting. Oh. Maoting ya. Encan teh. Maoting lah udah deket lah. Maoting lah nah lah. Assalamualaikum. Mak. Mak. Aduh, sahanya wayah kieu wari geus Oke. aya anu keketrok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. RT. Ya, Mak. Aya naon RT? Iya, Mak ya. Bete pada data kanggo bantuan Nya, bansos. nya, Tah, makan kamari acan ka data nya. prosesna atos. Tah, anu kabeh di data beda diajarkeun ka kelurahan. Nya. Tah enak abi terologi kakak mah aya teh. Aduh, kararesan RT. Kerte Mohon. aduh beas teh kercan nyangu teh emak. Oh, mohon nya mama tak ge Kararesan tah. pisan si Ahmad Candahar Oh, tuh. gitu. Nya atuh ke heulanya Mohon, uang mohon. bawa heula ku emak eta. Mama canak mah kakana mah. Ya RT. Aya mah. kakak emak Oh nya nanya. mohon. Tuh aja yang oleh Nya. Kararesan Mohon. RT si Ahmad meureun atau Mohon, meureun mohon, bisa dahar emak. nya kakak abi di sana ka itu mohon ka Ya. kelurahan. Mohon Jaga. RT nya. Ai badai kajo lah badai ngadatan ini teh nya mohon. Oh nya atuh RT nuhun nya Mohon, RT Nona. nya. Assalamualaikum mak. Waalaikumsalam. Kita ya juragan nih mah. Terus lama juragan. Tadi ya lumayan we lah. Punten juragan, abi kasiangan nembe terus mau heula sareng si Oto si Joni nembe teh. Oh nyakeun we jangan mah da garapeun mah tiasa keneh digarap. Nuhun juragan atuh. Nya hapunten we nembe kitu. Janten kasiangan abi. Ya atau dibayar saja kopina. Astagfirullah, kaleresan teh acan di juragan nembe teh bujeng-bujeng. Pokoknya Mak. keun we ke ku abi atuh ieu da abi gaduh sametan ka Cedoh teh. Oh, dengan juragan gaduh sametan. Mun tadi hilap nyanak rokok abi teh terus lah hilap. Keun Oh. we ke ku abi sakantenan. Ah, padahal mah teh repot-repot juragan Wios wios. keun we ku abi sakantenan. Oh, hari itu mah nyawios atuh juragan. Abi bade lajeng damel kepali di itu kali kaler. Mun
atuh sok mangga. Urang poredan heula sawahna paling kaler. Nya, sok. Mangga juragan. Mangga. Jon, hei, si Ahmad tuh balik. Sekeceda kopi can dibayar. Lagi ngomong dari bayar kopi teh. Ai Jon, ai mana kekeh teuing nu paparuh layar. Engke kok teh jajan ka Pangandaran nu paparuh layar. Sekalian parapeun ka hieu. Ah, mana mah. Teu bareng. Ah, mana bayar ke mana? Ai si Joni gak kabalik. Ieu kopi kumaha urusan anak kecedah can dibayar. Aduh, aing mah. Cek, Cera? Ah, otoy, ayo nong, gogorowakan. Ih, Cedah mah lucu. Ciraku, otoy bewokan, otoy bewokan tuh. Ini mustier raya otoy mah. Aduh, angernya si otoy mah sok matak ngambuhkeun darah tinggi euceuk. Cedah, otoy beri naros. Ari kopi teh si Ahmad geus dibayar, Can. Acan si Ahmad teh acan mayar apal euceuk ge otoy mah erek ngirit nya erek nganjuk meureun. Ai ari Cedah, kalakan ditangarit ka otoy teh. Leuhung mendek dibere mah dombana. Erek ku otoy pangaritkeun. Tuh, kita mah si Mang Udin, hayu we sare mu ngarit. Ya Allah, eta ceuli maneh ketutupan kunaon? Tek dirojok sugan maneh. Aduh, ampun, Ce, ampun. Ada kang ngamuk, Ce. Cedah kakak ngamuk. Kakak reka kebuji segala. Padahal otoy teh nanyakeun kopi geus dibayar can ku si Ahmad. Gimana gara-gara si Ahmad ieu kopi can dibayar. Teangan ku otoy si Ahmad. Aduh, geningan geus beurang ieu teh nya. Waktuna si Ahmad dahar ya karunya budak teh can dianteran. Aduh Gusti, alhamdulillah dinten ieu menak rezeki anu berlimpah. Sanajan sederhana tapi bersyukur alhamdulillah. Goreng asina aya, asin amis. Lalabna oge aya, tu kacang panjang sanes kacang polong anu nyempil. Kurupukna aya, keun bae lah si Ahmad dibere kurupuk sugan we ngapung. Alhamdulillah Gusti. Beresan heula. Nya tadi teh Pak RT teh ngadata tadi teh mak teh ek menang bansos cenah. Mudah-mudahan Gusti kenging atuh bansos supados gaduh beas kanggo enying. Karunya si Ahmad tos siang dianteran heula. Payahna Ahmad. Mak teh sakur bisa meredeungeunaan kieu mudah-mudahan ditarimakeun jan. Mudah-mudahan si Ahmad teh teu lila nungguan. Aduh, gening si Ahmad teh dieu nya. Diteangan ka kidul eueuh, ka kaler eueuh, ka kulon eueuh, ka wetan eueuh ieu teh. Ingan duduk di saung. Ahmad. Oi. Ya otoy ya. Datang budak ieu mah diomongkeun ieu mah. Ahmad, naon atuh toy? Jangan ngopi ka urang ngadek ditraktir. Maneh mah bohong euy. Kelakah aja ti dieu. Maneh mah dusta.
Aduh, toy. Hampura kurang dititah balik ku si emak. Aduh, dah lain rek bohong, rek dusta ka didinya teh. Kan si emak ini tah wae balik hampuranya toy. Tuh, udah Ahmad. Naon atuh toy? Mana emang ngaledek ke otoy teh. Otoy mah teu hapuran tuh. Leungeun ge bersih. Kakak rek mere obat hapur. Geus moal nyambung jeung maneh mau moal balik. Geus ayeuna mah ka dieu maneh diuk. Urang erek curhat ka maneh ka dieu. Nan, mana rek mere berkat. Berkat nya tasih eta mah. Ahmad berkata jeung otoy. Aduh, toy, ye. Urang mah lain erek mere berkat ka maneh teh. Urang hayang curhat, toy, curhat. Oh, aya biskuat. Mana tuh biskuatna? Astagfirullahaladzim. Geus repeh ayeuna mah mending dangukeun Ahmadnya. Ahmad teh hayang curhat toy. Otoy repe otoy. Bener otoy repehnya. Kieu ya toy. Urang teh kamari panggih jeung Neng Rizka ningan di warung. Otoy ge apal meureun tah. Ditinggali-tingali Neng Rizka teh asa aduh kabayang-bayang wae toy ayeuna teh dina ingetan Ahmad teh. Tiap rek sare kainget wae Neng Rizka teh. Jigana mah Ahmad teh bogoh ka Neng Rizka. Kumaha nya si Neng Rizka bakal daekeun moalnya ka Ahmad. Di mana anu parasmanan atuh Ahmad? Astagfirullahaladzim, dia otoy. Si otoy mah geus teu ngadenge deui. Ye, kuring teh bogoh ka Neng Rizka, daekeun moal ka kuring. Emang anu kawinan? Ini di sawah kieu anu kawinan tah Ahmad mah ngaco. Geus moal balik ayeuna mah ngobrol jeung otoy mah tara nyambung. Ayeuna mah ku sabab pagawean Ahmad geus beres, geus rengse. Ayeuna mah mending urang balik, urang ngopi. Tah, ngopi atoy setuju. Ya, Atoy suka ngopi. Aduh, karena ngopi mah otoy meni sumanget geus. Ayo urang balik. Atoy mah ngopi nama hiji. Ayo balik. Ayo. Traktirnya. Atuh Mad, jangan leutik Mad. Otoy atuh ngelehan. Ahmad heula nya. Kamu lah, mana ti heula? Otoy mah tara balik. Mana teh sok tubruk wae tuh otoy. Nah, untuk Ahmad mana mah ngomongkeun kerupuk, patri terkejak ngopi ke Ceeda. Lain kerupuk nobrok. Geus moal balik jeung maneh mah. Kan kerupuk, ngopi. Si Ahmad mah euy. Ayo. Juragan. Abi bade pamit heula mulang juragan. Heula Ahmad. Aya naon nya? Aya garapeun. Nuhun. Kotak deui, wayahna ulah waka mulang. Oh. Biasa mah bereskeun heula nya. Kotak deui juragan. Nya, bereskeun heula nya. Tapi punten ya mah juragan, abi bade kacai heula tuh. Oh, kaca. Engke ku abi digarap nuhun. Nya atuh sok. Saleresan tos lohor ya teh. Nuhun sok atuh sok. Pilih ka bujeng saya potosna. Nya sok atuh sok. Nuhun. Mangga juragan. Mangga. Ayo tong. Juragan. Tadi aya tamu ka bumi juragan. Cenah bade mirarian jodoh, geulis koy awewena. Awewe geulis. Nya tuh ayeuna mah taroskeun we kasih ambu. Bumi juragan. Bumi juragan, Mohon bade mirarian jodoh cenah. Kamu otoy. bahenol tuh. Sae toy. Ayeuna atoy kasih ambu ka ditu ka imah. Nya taroskeun we kasih ambu jo. Atoy gitu lah atoynya. Nya jo.
sakur bisa merenu kieu ka ujang wayahna nya nama wayahna Ahmad ge mungkin hampura mah Ahmad can bisa ngabagjakeun ka emak nya Ahmad can bisa sing gede milik ujang teh sing gede miliknya nama mugi-mugi we kaharepna urang teh bisa bahagia mah Ahmad bisa ngangkat derajat menjadi emak amin doakeun Ahmad mah ku emak didoakeun sing gede milik sing dibabarikeun rezekina nya sing menang jodoh anu soleh nya dengan saukur doa emak nu ka Ahmad diharapkeun hampura Ahmad mah dihampura pisan ku emak ujang lajeng deui tuang we mah nya sok aya nu malajengkeun deui we tuangna buka untuk emak bukanya punya anak satu-satunya gak bisa diatur, kerjaannya keluyuran, nongkrong-nongkrong sama anak motor. Si Abi dia mau masa depannya mau kayak gimana ya, susah diatur. Urus perusahaan gak mau, hobinya nongkrong melulu. Saya bingung kalau kayak gini. Ngomong dia kemana lagi jam segini, biasanya udah keluar. Mantep nih cuaca, enak kali ya buat nongkrong. Nongkrong ah. Oh itu si Arya mau kemana? Arya, kamu sini. Mau kemana kamu? Biasa Den, mau nongkrong sama anak-anak. Den, emang susah ya ngobrol sama kamu. Apa iya harus Dedi cari jodoh buat kamu, biar kamu mau gitu ngurusin usaha Dedi yang pabrik tahu, pabrik tempe, pabrik oncom, pabrik bata. Apa iya harus jadi cari jodoh buat kamu biar kamu mau? Ya, Den. Masa main jodohin aja, Den? Kayak zaman Siti Nurbaya. Terserah Den lah. Aduh, kamu ya. Susah banget diomonginnya. Mau kemana sekarang? Biasa mau nongkrong sama teman. Ya gitu ya. Den, minta uang dong. Aduh, udah beberapa kali kamu minta uang sama Dedi. Gak bosan apa? Ya, Dedi bosan ngasih uang terus sama kamu. Buat nongkrong-nongkrong, Den, sama teman. Ini biar gak bosen Dedi masih ngasih uang ke kamu. Ini pegang ini ATM Dedi aja. Lumayan buat nongkrong. Punya anak kayak gini harus gimana? Apa iya harus cari jodoh saya? Oh iya, jadi teringat saya sama teman saya si Dalim. Oh ya udah ya.